Vaksin teh siga anjing. Kamana jadi kena anjing. Sok tenang gerang ngelihan rek kopi naon. Nah, ada orang mage mawa tadi teh mah ya kopi. Kopi naon ieu teh? Kopi dasar buah lain. Heeh. Herah gini. Itu anu kerja deui sama di imah. Sok pilihan tah ya. Aya kopi naon atuh? Dia. Tah ieu tah. Pilih bapak resepna kopi hidung, pengen bapak basicnya biasa kanu espresso atau napi americano. Nah, kami hoyong dirasa kopinya agak manis, biasa dicampuran gula cair atau napi gula pasir. Gula pasir? Buka sih kata mah. Lain itu sih. Mang, nu kieu kopi mah. Kopi nanahaon nu tadi? Jeung dibawa ka dieu deui. Jadi, di PSC Roastery mah si kopina meunang ngaracik sorangan. Aya laboratoriumna. Jadi, si rasa kopina na teh moal aya nu nyaruaan ti batur. Sik, coba asaan. Heeh, sok. Kumaha, enak kan? Euy. Ieu mah kopi teh beda jeung Eh. lain. Tah, matak nu teh Beda jeung mawa nu ieu. sok cobaan anu eta ayeuna. Kek, Mang. Nah, hati tadi asan teu ningali di masker. So, tinggalin sugan. Naon da? Moal anu asup ieu ka dieu da malah naon bener. Da sok kitunya. Atuh kan kudu memperhatikan protokol kesehatan. Tapi teu naon da. Geus divaksin ieu ayeuna mah. Saha? Kamari divaksin. Saha nu divaksin? Ariel Noah. Oh, Terus eta Ridwan Kamil. mangke saruanya divaksin. Henteu. Allahu Akbar. Ieu mah ieu. Nya nganteur hungkul, nganteur ieu. Matakna, ieu sing dijaga protokol kesehatan teh komo acan divaksin mah. Nya. Tapi kelah eta teh vaksin nya. Hah? Vaksin teh da. Vaksin eukeur virus. Nya. Lamun dipikir-pikir mah nya eta vaksin teh. Lamun cek Mang Joha,
vaksin teh siga anjing. Kamana jadi kana anjing ari emang Juha itu ulah gitu pamali. Nah, bet disaruakeun jeung anjing. Coba we geura sok ayeuna. Lamun diibaratkeun ayeuna di imah, dina imah teh. Terus ayeuna hayang ulah kamalingan. Nya. Berarti pan kudu diteuneunnan anjing gitu kan? Oh, meureun dimaksud si Mang Juha mah ciga anu virus lamun arek asup kudu ditahan ku si vaksin meureunna dijagaanna teh ameh teu asup kana tubuh urang gitu meureun nya. nya kitu. Gitu Lin? Jeung deui Hah? si vaksin eta teh kudu lebih galak tibatan virusna. Oh, Coba we ayeuna lamun di imah, lamun misalkeun ayeuna anjingna anu banci, banci. Atuh mah nya rek kumaha ari Mang Meureun Juha? kita pas datang nu maling teh, aya maling kan, aya banci di dinya teh. Ih, aku gak mau, can aku gak suka gelai.